Sampurasun barudak anu di bumi, tepang deui sareng Ambu Eha dina acara Caki Carita Kitab Suci. Kumaha masih emut cariosan anu kapengker? Emut teu? Nah, leres pisan. Carios perihal budak angon anu ngelehkeun buta. Anu jenenganan teh nyaeta budak angon namina Daud, upami buta anu dikawonkeun ku Daud nyaeta Goliat. Ayeuna carita saterasna nyaeta perihal sosobatanana Daud sareng Yonatan. Hoyong uninga tah kieu caritana. Lantaran Daud geus bisa ngelehkeun Goliat, Daud jadi kawentar. Daud ku Saul diangkir sina cicing di karaton. Ceuk raja, Daud menang kawin jeung putri. Anak Saul nyaeta Yonatan oge terus bae resepeun ka Daud. Daud jeung Yonatan jadi sobat dalit. Maranehna geus pasini jadi sobat, sapapait sama manis. Daud jadi prajurit kerajaan. Prajurit anu gagah. Kabeh geus pada nyaho saha Daud. Loba rahayat anu ngarang lagu maruji kagagahana Daud. Saul akhirna jadi timburu ka Daud. Daud tunangan jeung anak Saul nyaeta Merab, tapi ku Saul teu meunang wakasina karawin. Dina hiji poe, waktu Daud keur ngacapi, manehna teu pupuguh ujug-ujug ditumbak ku Saul. Untung teu keuna. Ieu kajadian jadi mamala jang Saul jeung kulawargana. Saul ingkar tina janjina. Merab dikawinkeun ka lalaki sejen. Geus kitu, waktu Saul ngadengi anakna Michal, adi Merab neundeun hate ka Daud, Saul manggih akal kumaha cara maehan Daud. Teu kudu mere mas kawin, cek Saul ka Daud. Jang kami mah paehan bae urang Filistin 200 urang. Sabab cek pikirna mah Daud anu bakal paeh ku urang Filistin teh. Tapi kanyataanana eta pamenta Saul teh katedunan ku Daud jeung pasukanana. Daud bisa ngawin Michal. Yonatan mah nempo talajak bapana kitu teh teu panuju. Yonatan ngabejaan supaya Daud ati-ati. Sabab keur diancam pati ku Saul. Ka bapana oge Yonatan menta supaya ulah ngakalakeun Daud. Saharitaeun mah Saul teh sadar yen kalakuanana teu hade sarta janji bakal diomean. Tapi teu lila manehna ingkar deui. Daud sadar manehna ayeuna geus teu aman cicing di karaton. Peuting harita keneh Daud make tali kaluar tina jandela. Dibantuan ku Michal. Pangawal-pangawal karaton eueuh anu nyarahun dibarung ku rasa sedih. Daud jeung Yonatan papisah. Marenahna teu kungsi tepung deui. Ti saprak harita Daud jadi buronan Saul. Harita aya sababaraha urang anu ngagabung ka Daud. Maranehna tarat caricing di hiji tempat tapi pipindahan. Dalaharna sakapanggihna. Bahaya salilana tara jauh ti maranehna. Aya kalana maranehna teh meh bae katewa ku prajurit-prajurit Saul. Nepi ka ampir-ampiran teu bisa kalabur. Tapi pangeran tetep nang tayungan sarta nyalametkeun Daud. Nepi ka datangna mangsa engke Daud jadi raja. Dina hiji poe Saul asup ka guha. Manehna sorangan bari jeung teu mawa pakarang. Manehna teu nyaho yen di eta guha di jero pisan aya Daud jeung balad-baladna keur nyarumput. Harita lamun daek mah Saul babari pisan dipaehan ku Daud. Tapi Daud mah teu kitu. Waktu Daud cicing di Jiklah, urang Filistin ngarurug urang Israel anu karemahna di Sunem. Di pagunungan Giboa perang teh mani campuh. Poe harita Yonatan gugur di medan jurit. Kitu oge anak-anak Saul anu sejenna. Raja Saul oge harita tatu. Parna pisan. Tibatan katewa ku musuh manehna tungtungna maehan maneh. Ngabeubeutkeun maneh katiir ku pedangna. Bangsa Israel kacida saradiheunana ngadenge eta kajadian. Daud oge sarua sedih tuluy bae Daud midangdam.
Saul anu dipidedeh, Yonatan anu dipikaheman, paeh hirup babarengan. Para pahlawan gugur di medan jurit. Tuluy bae Daud nyegruk, ceurik teu beunang dipapalerkeun. Mung sakitu carios Daud sareng Yonatan dina dinten ieu. Sok sanaos Yonatan ramana nu sakitu tetep ngakalakeunana ka Daud. Daud henteu keheul, Yonatan oge tetep mika asih ka ramana. Sok sanaos Saul ikar janji ka Daud. Daud tetep mika asih ka Saul. Tah kitu nya nu garelis nu kasep, upami aya jalmi anu ingkar janji ka urang, urang tong keheul nya. Tetep mika asih. Mung urang teu kenging ingkar janji ka nu sanes. Tah kitu carios dinten ieu. Mangga urang tepang deui kayak dina carios salajengna perihal Daudnya. Masih penasaran kan? Nah, cekap heula nya dinten ieu. Mangga, dadah Gusti ngaberkahan.